Isuk-isuk geus nikreuh ka Cikadu. Beres rumah si mama. Beneran oge cuacana teh meuni cerah. Ieu teh geus beberes digasol tuluy we ka dieu. Beresaneun meuni loba. Sawe lamun ka Cikadu mah erek masak jeung beberes. Masak jang si abah jeung bapa nya guys soalna capek. Mun teu masak teh sok karunya. Da ieu teh datang-datang langsung we urang sapuan. Da ari si mamah mah karunya nya guys. Teu kuateun budak gidig jauh. Mumpung urang di dieu jadina teh mantuan we saeutik-saeutik bari nungguan warung. Tong poho oge urang sapuan si kolong-kolongna teh. Ameh bararesih. Manehna mah sok karunya ka si mamah oge jeung ka si bapa jam 5 subuh teh osok enggeus muka. Kadang lamun anu meuli oge sok jam 11 peuting sok galegedeuk. Dak lamun beurang teh karunya sok tarunuheun mumpung urang di dieu jadina teh urang bantuan we saeutik-saeutik. Kolong-kolong ieu oge urang sapuan. Kalian we urang bukbak. Poho dirauh ku pengki. Ayeuna mah teu kotor-kotor amat nya guys. Ieu teh kekebul jeung runtas. Plastik urut dalahar barudak. Tuluy sapukeun di bagian ruang tamu. Nah ieu teh singgarantung baju teh henteu galaring nya guys. Soalna geus sababaraha poe hujan wae karek ayeuna cerah. Sakedeung deui urang beng-beng-berengkeun. Mun dituna di luar teh osok tariis deui komo lamun dipeutingkeun di luar mah.